bil hadasi sholatun mutlak, haram ku sebab boga hadas ngalakonan sholat mutlak, rek sholat wajib, rek sholat sunnah, pokoknya lamun teu boga wudu haram sholat. Kahade Nabi ngajelaskeun dina hadisna cek Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi la yaqbalullahu sholata ahadikum hatta yatawaddoa, moal bakal narima sholat salah sahiji tina satengah aranjeun kabeh ketika hadas, ketika boga hadas, mangka yahrumu bil hadasi sholat. Cek kita pikir haram ku sebab hadas ngalaksanakeun sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah atau fardu kifayah. Sholat kan fardu kifayah, mayit wudu lah, iya masuk wae buru-buru teh santri biasa eta mesti katingan buru-buru sholat. Waduh, Allahu Akbar, 4 kali pada takbir. Tapi dina kitab mendak disebering dina kitab Sarasitin tengahna geura buka ayat ya juju menang gitu, santri tak berarti menang nyolatkeun main teu boga hudu-hudang es langsung nyolatkeun. Naon sebabna? Sebabna sholat kudu make ruku, sholat kudu make sujud. Ayeuna teu make ruku teu, make sujud teu. Mangkana aya kaol wakila kila cikijikil menang nyolatkeun main teu boga hudu. Menang santrinya 20.000 pokoknya. Alhamdulillah menang. Tapi ya baheula cerita ieu mah cerita dongeng saeutik. Si Abu Nawas salat nyolatkeun mait manehanana ngan make ruku jeung sujud. Eta wajib make ruku jeung sujud. Ditanya kunaon ieu make Abu Nawas nyolatkeun make ruku jeung ruku? Iya cenah maitna gede dosana. Lebating dosana. Oh gitu. Aju nyolatkeun teh mah dina hiji tempat. Eta biasa teu make ruku, teu make ini ngayeuna maneh nyolatkeun teu make jeung sujud. Ieu mah jelema tukang ibadah. Nya gitu tah. Geus sakali deui bagi jelema anu sehat, nisbat jelema anu cara urang ieu lamun sholat teu boga wudu hukumna haram li ghairi daimil hadas, terkecuali jelema anu daimil hitut wae kieu di kantongan daging ayeuna plastik. Sholat ka masjidna mah crak sholat pan hadas teu naon eta ki hadas lain, eta mah teu naon teu boga wudu oge teu haram atawa dipake di tahuret nya ieu penglebaranana ieu dipake di tahuret nisbat ka jelema anu rek wudu eueuh cai rek tayamum eueuh taneuh mangga sholat libur matil wakti teu kudu boga wudu. Mangga sholat eta disebut adin yusrun wala usrun. Islam itu agama nu hebat, agama nu enteng, agama nu gampang, teu boga wudu nu penting aya alasanana nya, aya alasanana ujur ngaranna mangka menang sanajan teu boga wudu sholat teu haram. Nah gitu hadirin sadaya hiji tah nya haram
salat ngalakonan salat ku sebab boga hadas layak balullahu salata ahadikum hatta yatawaddoa ija ahdasa hatta yatawaddoa nya teu moal diterima ku Allah salat salah saiji maraneh kabeh nya ketika hadas sehingga kudu ngalawudu heula jelas teh eta hadis sahih eta hadis sahih tinggal dina Bukhari aya hadisna dina doa kita hadis eta aya nah kita beletik hadis eta aya nya kalau dina kita Riyadhus Shalihin aya teh geus ka pagi can Riyadhus Shalihin sampai ge can li kayaknya kapanggih asal ngajina terus ulah eureuna dua wa tawafun haram ku sebab hadas ngalakonan tawaf naon cenah di mana ieu tawaf di Mekah naon sebabna hadirin sadayana li annahu muminzilati shalat karena tawaf eta saderajat jeung salat namun celem ieu ge mutlak rek tawaf wajib rek tawaf sunnah mangka kudu boga kudu lamun tawaf di Baitullah tawaf kudu tawaf ifadah tawaf wada eta kabeh tawaf sunnah lamun teu gaduh wudu mangka tawafna yahrumu hukumna haram teu beunang jadi kudu gaduh wudu li anahu bimunzilatis shalat karena eta tawaf eta sapangkat ejeung salat hadis ngabejakeun ceuk Kanjeng Rasul nya kitu at-tawafu bimunzilatis shalat ila annallaha qad ahala bihi anubu pamana toko palayan tuku ila bi khair itu hadis Rasul cek Rasul ari tawaf eta sapangkat salat angin Allah geus ngahalalkeun dina tawaf mah ngomong lamun dina salat ngomong meunang henteu lah dina tawaf mah meunang ngomong kitu bedana dina salat teu meunang ngomong kan salian Quran salian zikir salian doa teu meunang tapi dina tawaf mah meunang ngomong asal pamana toko ila bi khair ngomongna ngomong anu alus ngomong anu hade ngomong anu bener ulah ngomong teu bener ulah ngomong sabur ulah pusuk jeung ropas nalika keur tawaf itu hadirin sadaya nya jadi sarua horeng teh sadarajat eta tawaf jeung salat dina pada kudu suci dina hadas kudu suci dina hadas mangka haram lohor jam baraha jam 12 teruskan terus ya jadi tawafnya mudah-mudahan orang bisa tawaf di situ hayang ke tawaf kudu ka Mekah lah nyetop di pasir salam wakeun tah hajija kadua kali arek berangkat haji ke dinten Rebo kelotan 20 hiji rombongan amanah rumah insya sing salamet sing lancar teh gangguan nonon al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in